Aduh, nuju naraon di teh kasep. Aduh, meni rame-rame kieu nya. Salam Kang, ieu abdi teh nuju jalan prasejarah di Kampung Cisepan. Aya tugas di sekolah. Oh, sae atuh kasepnya. Urang teh kedah ngamumule prasejarah di turunan peninggalan di dieu. Sejarah di Gunung Cisepan teh nya. Sae eta dilajeng ngamumule di sejarah nya. Sok mangga dilajeng. Mangga. Assalamualaikum Kasep. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang Amin. Waalaikumsalam. Aduh, nuju ngajentreng sapi. Di mana sih ieu? Ieu teh di Monumen Perjuangan kan. Perjuangan 45 perjuangan waktu Belanda kapungkur. Nya, zaman Belanda. Tadi Kang Amin, abi namanya teh ninggal baru dah sekolah. Terus diajar ngamumule sejarah. Sae. Babi ditaros teh nuju naon, ujang nuju ieu cenah aya mata pelajaran di sekolah. Sae kami sok dilajeng. Pas adanya anda ngajentreng aku ka dieu gitu. Tah, Kang Amin. Iya kan itu berarti amun kitu mah urang ngerasa bangga merenya jadi orang Indonesia. Kudu Kang Amin. Kudu bangga jadi warga negara Indonesia teh Kang Amin. Jadi senina guareunana loba. Tina sejarahna, sejarah senina, terus pahlawan segala macam nah pokoknya loba we guareunana. Negara-negara lain Kang Amin urang Indonesia negara paling kaya di segala rupana Kang Amin. Pasti belut lagi ulah belut di Amerika Kang Amin, di Amerika aya si Rambo, aya di Jepang aya ninja utat jurus kali itu angger can jagoan kene dibanding jeung Indonesia mah Kang Amin can jagoan kene urang Indonesia mah teu kudu bangga-bangga Kang Amin ingat set menyan sagenul wah nyawa-nyawa kompor eta asup dina beuteung dina beuteung batu leuwih bahaya leuwih murnya bahaya urang Indonesia. Cik Kang Cecep ibaratna ieu mah dina kuliner we lamun dibandingkeun jeung negara batur kurang rasaan mah orang Indonesia buah-buah tinggalin jika naya. Ush, teu bisa kitu Kang Amin. Singguar. Urang Indonesia mah justru di atas negara lain. Contoh ya kami contoh ya, kamari aya nu makan-makan, dina rumah makan teh agreng. Dina awi di ieu di mana. Jadi teh meunang hamburger, pizza, tapi ka spaghetti. Hotdog Mahal, mewah eta. Sabani orang Indonesia mah dihakan aja awi-awi naon gitu Pak iwung teh enak. Awi wae dihakan orang Indonesia mah Dibakaleun awi teh kan iwung. Bisa dijieun lotek, gado-gado. Bisa dijieun sayur iwung aya sayur iwung. Jigana dijieun kue ge bisa mata leuwih beunghar Indonesia tong muru dahareuna awi wae di dahar tah kitu Kang Amin ngeus gelutna ngeus dahareunana cing kumaha mun jurigna jurig oge Indonesia mah leuwih unggul Kang Amin cikan kumaha Kang Amin apa di Amerika ya teh gula apa tuluy aya jurig anu lain geuningan anu jurig bonekaan kali itu geuningan salarem gitu geuningan rancung ieu teh sihungna teh can serem da geus kawan coba di Indonesia mah leutik keneh wae geus jadi jurig Kang Amin contohna naon ada apa ya apa nih tuyul budak kuncir orok keneh geus jadi jurig mungkin geus gedena bener. Aya oge juri. Anu dibungkus si galeupet geuning apa si galeupet? Naon cing? Naonnya?
Oh, santet. Lain pocong Kang Aming. Oh, pocong. Pocong dibungkus kene di bulan tapi lain rek di peuyeum eta teh lain. Iya. Dibungkus acolok-acologan lalu lompat batur sieun. Iya. Can dibuka eta teh. Lamun geus dibuka mah buat malabur leuwih jauh. Padahal mesti dibuka. Mesti dibuka. Serem kene di Indonesia Kang Aming. Moal aya di Amerika di negara lain mah juga. Berarti Indonesia teh unggul jeung unggul meureunna. Oh, Kang Aming urang Indonesia mah. Ya lama meureun kan di Indonesia juga moal aya tah. Ush. Aya Dracula oge. Aya. Aya hiji Dracula Kang Aming yo. Caritana maksakeun. Ini ke Italia. Ngariung di hiji kafe Kang Aming. Ngariung. Dracula nanti kuntuna siungna ge pondok keneh tapi keun bae ngariung gitu. Jadinya teh Dracula di Amerika, di Jepang, di Australia, rupa-rupa we dinya teh Kang Aming. Ka pesan cenah yo ka penjaga di dieu. Menta jus darah parawan. Cek urang Amerika teh tak dibere. Sabaraha hargana? $100 dibayar. Mahal juga. Mahal. Aya Dracula Jepang, menta jus. Gitu ini dibere kental. $200 lebih mahal. Lebih mahal Kang Aming. Gitu jeung gitu datang teh lebih mahal. Tapi orang Indonesia kumaha sok? Orang Indonesia mah Kang Aming cicing. Bade pesan naon cenah ceuk eta di pelayan teh. Abdi mah cai herang we. Cai herang we. Naha cenah make cai herang. Maka cenah ti bumi, makal naon? Sok teh anu geus men teh getih mungkul. Eta mah burung leuwih mahal jeung pelayan itu pan Indonesia mah. Bener. Geus unggul. Ayeuna dites cenah kudu aya duri di Kang Aming aya duri. Dites. Sok paheula-heula neangan getih. Anu pangsa kudungna panglopana getih panggancangna eta meunang. Miluan Indonesia ge Kang Aming. Miluan Indonesia ge. Dak urang Amerika. Set. Balik deui sajam. Ketihan. Wah, ade sajam. Cing urang Jepang, teh urang Jepang. Set. Balik deui. Leungeun geus getih mungkul. Rawat meureun musuhna. Setengah jam. Hadik cina setengah jam yo, berarti Jepang ini rada meunang. Australia, set, balik deui 10 menit deui lah. Kita geus getih tadi. Hadik cina loba getihna. Urang Indonesia pemiluan. Giliran orang Indonesia kumaha tah? Tah, giliran urang Indonesia mah balik deui gancang. Balik deui harita keneh Kang Aming. Jagona urang Indonesia teh kitu. Kumaha tah? Juk juri teh pas cek balik itu getih kali boborot irung tina ieu hade maneh mah cenah sekian detik balik deui geus boborot getih berarti maneh nu meunang tuh Indonesia mah meunang Geus unggul di wae. Padahal hayang nyaho Padahal kumaha cing? padahal pas balesat kanu janela teh tidagor kanu tiang listrik aku nya genyur jeung ieu ieu tadi pas balik itu nu penting mah getih loba apa disangkana mah cenah ngadaharan jelema teh nyaho tidagor manehna Atuh unggul deui wae. Hiji Deui wae berarti Indonesia gitu. Jempol bukan nama Indonesia. Cing. Persamaan negara kira-kira anu sarua jeung awak dina awak naon cing Kang? Oh, asa kaingatan Kang Aming. Harita aya 4 negara Kang Aming. 4 negara. Hiji Amerika di wae. 2 Rusia. Nuka tiluna Afrika. Nuka opatna nya Indonesia. Miluan Indonesia ge mung tinggalun Kang Aming. Miluan. Di dinya teh Indonesia diwakilan ku Maema. Amerika meureun ku Britney Spears. Anu lain ya artis mungkul. Kan Australia mah lalaki da cenah awewena cenah heula teh lalaki pun bae. Amerika begitu harapan juri tak singsatkeun rokna gedung putih dari menuju kana pingping sarua aja juri bagus Amerika nanti menangon Amerika datang deui mung eleh Australia ge Rusia anu bae mungkin batur awewe aing malalak wah eleh korosotkeun calanana rudal Rusia
siga cek juri teh wah ieu nu rada siga mah cenah ieu. Si Garuda. Tinggal negara naon? Afrika. Afrika. Wawewe Afrika. Oke. Gelis, kan pada rada tengah tingali. Koek. Oek, Hideung urangnya. awas abdi. Eta mah begitu golosor ka hareupeun juri. Buka baju, emongkeun bulu kelekna. Dikieukeun kami hutan Afrika. Cek juri teh iyo cenah nu siga mah cek juri teh kami. Walah pimunangun Afrika. Tapi aya hiji deui cenah. Di Indonesia apa namanya? Indonesia, kumaha teh Indonesia. Indonesia teh keteplek make senal capit. Mak emah teh kahareup. Mak cenah teh Indonesia. Macam bae mah. Mak cenah Indonesia wajah Indonesia. Ah mak mah cenah. Rek ka dieu wae payunan juri ameh deukeut cenah meh katingali cenah kitu. Meh deuk juri teh penasaran. Eta mah kami. Lubang buaya lubang buaya juri jempol teh kabeh we jempol mukul kitu terus cenah ieu mah siga pisan lubang buaya aya jukutan aya liangan yang sarua Indonesia di wae nu meunang teh kudu bangga jadi urang Indonesia teh ulah ieu mah gengsi cenah urang Indonesia cenah yang ke Amerika yang ke bangga urang mah jadi urang Indonesia. Jadi lebih bangga lah orang lebih bangga jadi bangsa Indonesia. Tah itu contohnya di monumen ieu Kang. Di dieu teh perjuangan baheula teh Kang. Apa cenah ceuk narasumber geuning tadi urang ngobrol kumaha cenah geuning. Tentara Indonesia teh dipegat tadi di dieu nya Kang nya. Di dieu. Di dieu. Balik Lumpang. Balik di mana geuning di Jawa di mana? Jawa. Tentara Siliwangi teh. Ieu meureun ngalut nungkuy ngabandalut meureunnya nyiapkeun mun kekuatan keur ngabela negara. Cing horeng cenah aya anu hianat. Ngabejaan meureun ka markas Belanda bahkan tentara Siliwangi itu ngabring di perjalanan. Harita meureun si posisi markas di daerah Cislek di mana? Yang di mana? Tadi dinya markas Belanda. Dikepung cenah Indonesia teh itu tentara Indonesia teh dikepung. Tapi alhamdulillah berkat meureunan heuh kudu asalarea tekad aya dina kasalamatan tadi damalkeun itu bukti ditinggal sejarah perjuangan Siliwangi itu bola di dieu tah kitu Kang Amin tah ayeuna mah urang hiburan lah urang sama jeung urang bangga jadi bangsa Indonesia.